presidennya gemoy ya. Coba joget gemoynya. Besokin kan kita ada perlombaannya di Lumur Pakuan. Coba. Iya lamun boga menteri model kieu rakyat bungah ya. Sabab setiap menteri datang rakyatnya langsung seuri. Yang serikeun beungeut menteri nurujan. Tapi cantang tuh Pak. Cantang tuh aya nu milih gua. Menteri mah kan ditunjuk. Oh ditunjuk? Iya dong. Wow. Sudah diusulkan. Iya beres. Ayeuna cocok banget. Karena Ohang tiap hari nemenin. Kan kemarin keur di Bandung. Ke acara update kurang ditunjukkan. Itu namanya Ohang. Tiap malam nemenin saya keliling Jawa Barat. Nanti saya ajukan ke jadi menteri. Menteri apa pada kira-kira? Menteri muda urusan randang orang. Patungan teh eta balbah eta. Nu eueuh ge aya. Pan eueuh mun anu kitu mah. Nyian kabinetna. Hah? Sabab janda muda harus diurus. Janda muda harus diurus. Janda tua harus disayangi. Benar disayangi Pak. Sayangi dong janda tua dengan rumahnya yang baik. Sayangi janda tua dong dengan berasnya yang baik. Ya, Pak. Minyak goreng yang baik. Benar. Daging yang baik. Ya. Ikan yang baik. Benar. Semuanya dong janda tua. Kalau janda muda tidak hanya butuh 4 sehat 5 sempurna. Tapi janda muda butuh 4 sehat 5 bahagia. Asik. 5 bahagianya. Iya dong. Bahagia benar. Hah? Hidup jana. Panggil dong. Hai. Aduh. Hai. Cinta. Aduh. Sabari cinta Pak. Oh iya bong. Sapari cinta Prabu Welas Asih. Prabu tuh raja yang selalu menebarkan kasih sayang. Ini raja kita yang di sebelah kanan. Alhamdulillah. Cinta. Makin lama saya lihat makin glowing aja dia. Iya benar Pak. Lagi ini pokoknya mah dia mah membuat apa ya kalau mata tuh wow. Pakai kebaya putih. Pak. Kebaya putih. Giginya sekarang dikasih itu pagar. Tadinya mau saya pakai Pak. Terus? Kang Aisyah kunaon tadi kawat gigi? Hah? Kunaon sia tadi kawat gigi? Eta rek dikawat oge kalau kata bener. Aduh. Cendelaan hello. Sebutan sound systemnya sih gak diajar wae apa telat honor. Ada kecil. Aduh. Ulan beli seras. Ya. Kata budak protes. Om, kayak belajar aja kamu. Nah, tuh cocok. Kumaha? Kumaha? Ngadaekeun ye. Kumaha? Pandang dong wajahnya. Asik. Coba lihat dagunya. Oh iya Pak. Maaf ya. Asli sih. Asli. Itu leher belakangnya kayak dikerok. Capek tuh. Abis dibekam. Oh dibekok. Oh jangan. Oh dibekok semua. Oh dibekam. Yang suka menyakiti badan. Coba lihat. Aduh kamu. Jangan gitu dong ini. Aduh ya Allah. Enggak ini soalnya ini. Waduh kasihan. Jangan gitu. Kunaon. Rada burung gede gitu Pak. Oh aduh. Jangan gitu dong. Ciri je. Ngeunahna jadi sia teh etahan segala menang sia mah.
Nyabak gano awewe menang. Ningali tonggongna menang. Muka-muka bajuna menang. Itu tongong apa ieu punuk tuh gitu lain tongong. Ah, kan ditoong. Aduh. Emang menang jadi mana teh eta segala menang. Nya sok atuh Pak bisa. Tanya dong, tanya. Naona Perasaannya ketika kau peluk dan kau pegang, perasaannya bagaimana? Kumaha rasa anak sia teh sia tanya. Neng. Gimana perasaannya ketika aku sentuh Allah. Cie. Muringkak tenang. Ya muringkak asia teh dicabakan ku anak monyet. Terus sama anak monyet. Bina-bina teuing aing anak monyet. Anak Hang, ulan sia mah teu sopan. kumaha? Aing nu mere duit sia nu nyabakan. Oh, da. Bongan di titanya. Baik tadi tita mau Ditita apa kesadaran? Hah? Ya sambil sadar Pak. Kesadaran apa keinginan? Enggak, pakai Keinginan apa nafsu? Tidak dong. Aduh. Bisa dilihat dong. Aduh. Kamu nafsu enggak? Asa mungkin bersinar wae nya. Nya asa bengkin bersinar. Aduh. Ngomong dong dengan perasaan. Neng. Nih gelis ya teh. Jadi modalan sana ke Ah, cek aing nu ngamodalan aing nu nyebakan sia. Oh iya hebat. Aku mah sama dia hanya bisa melihatnya. Asik. Sedangkan kamu bisa memeluknya. Ay. Baikkan saya modal aing sia. Atuh aing jadi tanggung jawab kena teh. Gara-gara aing cenah. Heeh. Tapi dah alhamdulillahnya ya benar. Rayu dengan hak cinta dong. Ah, kenapa? Sudah. Ya. Oh enggak lah cemburu. Nek tapi kairaha ngeureungan kalakuan ngegerian awewe. Nah, satu Emang geus teu wareg. maksudnya kumaha? Ka awewe teu eureun-eureun emang teu wareg. Mau aya wareg apa? Teu cukup ka urang Subang. Nya pan baheula mah ka urang Subang, geus. Hiji tajeng. Teu cukup ka urang Sukabumi. Dua jeung eta mah. Teu cukup ka urang Cimahi. Tilu jeung eta. Teu cukup ka urang Banjaran. Opat jeung eta. Teu cukup ka urang Majalengka. Cukup aja 5 apa aja. Jadi si teh awewena sabar hiji. Aya wangan hiji, Pak. Baheula 5 apa? boga anak sabar hiji. 5. Jadi boga anak 5 ti 5. Bibit, Pak. 5 awewe. Coba dong introspeksi sesuaikan dengan wajah. Dasar bernama introspeksi Pak ke diri sorangan. Wajah seperti ini tidak layak banyak istri. Nah itu dia makanya. Gimana caranya yang tidak layak menjadi layak itu dong. Benar kan? Tidak. Coba kamu teh ngaca dong ngaca. Eta ge ngaca pernangan ngaca tiap ngaca eta kaca pepes. Sadarkah bahwa kepalamu botak? Sadar? Sadarkah bahwa matamu kences? Iya sadar Pak. Sadarkah bahwa hidungmu depie? Sadar. Sadarkah bahwa gigimu paburantak? Sadar Pak. Sadarkah bahwa kanyutmu burut? Anto eta mah. Biaya eta mah. Anu sebenarnya layar. Kamu layar banyak. Layar teh wanian aing mah. Wanian kawin siapa? Nah, Sadarkah bahwa kakinya jebrak dan petot? sadar Pak. Kenapa
punya postur seperti ini kau menyanyiakan banyak wanita di setiap desa. Bukan menyanyiakan Pak, itu salah Pak. Naon artinya? Saya mah tetap menyayangi Pak. Kenapa kalau menyayangi kau tinggalkan? Bukan saya yang meninggalkan, tapi mereka yang meninggalkan. Aduh. Apa yang menyebabkan dia meninggalkan? Karena mereka. Karena kamu kawin lagi. Dan yang kedua, kenapa tipe wanitamu sama? Sama apa? Baradag. Ada geus karawin makanan itu aja nih. Budak lu geus sarua sih mau gede. Oh, alhamdulillah Pak. Budak. Oh, alhamdulillah cukup bijina. Alhamdulillah. Syukur lah. Ai awe maneh kihan teh. Naonna? Kan bendungit mah kan air romantis nanya. Senyum, cinta, sayang, aku ingin memelukmu, gitu kan? Ari maneh kabayang kan? Awena keur nangkara. Menenang ngoronang. Awena teu seuri ningali banget maneh. Tuh Pak, tuh kira aku teuing si Surian. Oh, ada saya banget sih mah lucu. Tapi kira aku teuing mah majikan ka jeung si Surian ningali. Wah, siapa majikan sia keur nangkara. Sia ngoronang. Mah hayang pemajikan sia deungeun banget sia. Kan banget sia mah lucu, hang juri ge si seuri dengan sia mah. Ya, setan ngagoda maneh teu tulus balik deui. Cek setan ternyata kan dia kunaon pas seserian balik deui si eta mah aing memang ngagoda ge seri heula aja. Jadi pakai taktik Pak. Kumaha? Jadi supaya teu ketingali atau supaya orang teh yang memang harus jatuh diusahakan jangan melihat saya gitu Pak. Carana pareman lampuna. Jadi dipoekan heula. Beungeut sia teh ketingali. Teu. Terekel. Gebluk. Geus. Gitu we. Lamun di caangan mah riweuh. Eta ge tah. Eta teh geus santai bubar rumah tangga teh gara-gara pamajikan ngahurungkeun lampu. Barang nangkarak aya terekel. Luhureun teh emprat barang ditinggali beungeutna teh siga naon? Oh, cenah pajar teh uing keur ngodomang teh alah ya kumang. Tapi yang begitu hentikan lah. Iya Pak. Boleh dong. Saya sudah berjanji Pak. Saya sama yang sekarang itu sudah janji. Oh, janji gimana? Janji saya tidak akan tergoda oleh nini gitu. Udah beno. Geus lah reuneun pagawean kitu teh. Siap. Saya tidak. Tidak boleh lagi lah. Ya Pak, saya tidak akan. Jadi laki-laki yang sering menyakiti. Kalau kita disakiti nggak ada masalah, menyakiti nggak boleh. Iya Pak, ya Pak. Siap Pak, siap. Saya mah tidak akan menyakiti Pak. Ya, saya tidak akan kawin lagi Pak. Saya tidak akan cerai lagi Pak. Pokoknya mah kalau sudah kawin terus kawin. Maksudnya kalau saya nikah udah satu itu gitu, maksudnya kawinnya sama itu Pak. Itu Pak ya. Pokoknya nggak boleh begitulah. Ya Pak, siap. Sifat-sifat playboy itu tinggalkan. Siapa? Sifat-sifat menyakiti jauhi. Siapa? Lebih baik kayak aku dong. Iya Pak. Siap. Bagus Pak. Bener saya kurang naonnya. Dah ieu mah pan hebatnya. Hebat. Mantap. Dan didukung ku sadaya oge tuh. Nah, hebat dari mana? Hebat, itu kan bener kan dia mah tidak menyakiti kan, tapi dia itu didukung sama semua orang ketika melihat curhatan di baligo. Aisyah curhat, nah aing di baligo. Aing macan pernah suat sih belegug sia teh. Aing antara mencurhatkan urusan diri pada orang lain. Rakyat teh geus pusing ku kasusah dirina, kenapa mimpi nek curhat? Curhat eta nih. Naon sia curhatna? Apalagi nih kan aya nih Prabowo presiden aing. Gerindra partai aing. KDM Bapak aing. Tah Prabowo puguh, Gerindra puguh ieu KDM naon? Maksudnya KDM nya aing. Apa berarti KDM teh curhatan?
curhatan cekuin. Aisyah curhatan naon? Kok KDM teh kan singkatan. Singkatan naon Aisyah? KDM Kang Duda Merana. Hah? Allah bisa. Dengekeun. Naon sih? KDM itu Kang Duda Mulia. Karena Duda itu terdepan di 2024. Kita akan punya presiden Duda, gubernur Duda, dan bupati Duda. Bupati kita Duda. Katanya ulah. Ayo batur. Ayo sorangan Duda mau lagi tabatur Duda ih. Duda we olangan. Biarpun aku duda tapi kan aku menghidupi banyak wanita. Asik. Benar. Hampir setiap hari ada wanita yang kuhidupi, menafkahi. Benar. Daripada kamu banyak wanita tapi kau tidak pernah menafkahi. Kata siapa? Harus dong dinikahi nanti. Dinafkahi dong. Harus dong dinafkahi karena kita punya anak. Oh iya. Iya kan? Kasih duit terus. Iya dong. Mantap. Iya. Mantakannya rezekinya bagus. Alhamdulillah. Iya. Tapi kamu mah honor tiap malam kadang-kadang 2 panggung. Heeh. Aing make baju minta ti aing. Udah kahayang mah teu kikieuan urang oge. Ayam baju, ayam sakuan sih Pak Prabowo. Dua. Oh, da ieu mah lu kieu mah diganti ka anger kieu deui. Ada sih mah make baju alus ge anger teu pantes. Eta nu jelasna mah nu penting mah emang beungeut we. Asa beungeut teh robah baju. Heeh. Mantake maneh mah kudu bersyukur ka Gusti Allah teh dikasih wajah hujan. Benar. Heeh, da sia mah ngalah duit teh tinu beungeut ruksak. Benar. Heeh. Lamun sia kasep moal payu bisa ngebodor. Salah. Kieu wae payu komo mun kasep. Sok wae beungeut sia operasi teh siga lalaki di Korea. Siga drakor da moal payu. Heeh, oge sih. Tanggoran yang batur aing sieun. Mun maneh kasep begitu ka panggung jelema ada caricing. Cek penonton teh kenapa Ohang jadi berubah wajahnya? Pasti benar. Aku lebih tertarik terhadap kejelekanmu dulu daripada ketampananmu hari ini. Aduh, benar oke nya. Usah tarimakeun wae. Kejelekanmu mendatangkan banyak uang. Benar. Ketampananmu membawa banyak hutang. Ho'onya. Iya dong. Lebih baik dinikahi laki-laki jelek tapi menyelesaikan hutang daripada suami tampan melahirkan banyak hutang. Wah, benar. Karena kalau sudah menikah, wanita bukan hanya butuh kasih sayang, tapi dia butuh dikasih uang. Eta oke benar. Buktinya banget mana sakitu ruksak lagi pemajikan sia daekeun we da duitan. Teuing sigana mun eueuhnya. Dok, ayo bater urang gagah. Hah? Oh, pakai baju alus we. Wah, anger lu pakai nasi duit mah. Sok. Anjir. Oh. Cek aing ge. Gaya mah leuwih sia mah. Ngomong kudu kasep. Aduh. Cie kasep. Mana kasep? Ini panas ceuli eta ngomongkeun aing tadi eta dua. Anjir. Aduh. Urang teh tadina mah ahkeun we antepkeun tapi da panas ceuli teh diomongkeun wae teh. Naon sih teh ngomongkeun wae urang? Saha nu mana? Tingali aya gambar kembangan. Tuh, kembangan. Kembang. Lambang cinta atuh sapari cinta. Kembang atuh. Kembang. Namanya itu kembang-kembang. Hah? Awak. Jangan awak masak kieu. Itu di tukang nini nahan. Antar naki. Oh, sudah. Wah. Daur mah kita. Heula cicing heula sia teh tuh. Geus kopi. Atuh urang milu atuh. Cicing sia teh. Ketak ngompol we cenah yang daerah mana? Hati-hati ya. Awas ada lintah. Migele. Satemanya aya kieu hati-hati atuh beneran lalaunan kieu kieu teh. Depan si aing di nu kieu mah bisi teh kana. Au. Oke jeung hati-hati ong mah. Seperti kenaon maneh. Lu ngumpul aja dina eta teh aya. Ada moal kieu atuh ayeuna kieu atuh. Apaan kahanakeun heula?
Karena pun laku kumaha nyangkat itu lah ka dieu pan mah di samping. Di kitu. Oh, mana pernah ya? Kira gua pernah di samping itu. Caka pangi. Mana sih? Ai mana naon dia naon ngomong naon dia. Makanya orang pernah di samping. Pernah? Pernah. Tuh aing mah keur nari baheula di samping teh. Oh, mana naiknya? Mana menarinya? Nari baheula. Dia mah baheula pernah jadi penari. Lain pernah jadi penari, emang penari aing. Penari. Lamun narinya, ieu mah nari lamun nari. Lamun nari jika ku ngecik. Nah, Gatot Kaca. Gatot Kaca. Sinyang kirut saja tiring wayang. Apa nih ya bang iyo? Naon? Sinyang kirut saja tiring wayang. Sinen. Oh sinen mah sinen nangtung di dia sia teh atuh. Ieu pernah kitu. Ini nah ieu na kieu. Ieu na kieu. Supaya sinyalna kuat. Oh sinyal. Sinyang kirut saja tiring wayang. Anu burut lapang laegang. Aing teh Gatot Kaca jadi nu burut sia teh. Sinyang Aing Gatot Kaca kecil lain lempang maegang dah. Ham. Tuh. Maunya Gatot Kaca gitu. Gatot Kaca Pak. Gatot Kaca mah tuh gagal tuh, otot kawat tulang besi. Iya otot kawat tulang taleng Pak. Terus Gatot Kaca mah teh sieun ku pamajikan. Berkorban dirinya untuk bangsa dan negara, lain ngorbankan negara jangan pemajikan. Iya mah Gatot Kaca mah gancang. Aisyah gue majikan tuh. Sieun Pak. Henteu Pak, abi mah nyaah majikan teh. Oh nyaah bener nyaah. Nyaah saya mah. Nyaah lamun rek mamulikeun tadi. Allah kumaha. Lepar eta mah sebelum teh nyaah. Jangkir saja tining wayang. Bejalan daring ayuda. Kek. Di mana sih aya wayang heuh Gatot Kaca gitu ngalayak nu jadi sinen gitu. Lain ngalayak atuh da sinen atuh tengah-tengah teh ngabelah dutuan. Ongkot kita tengah-tengah ku sia. Udah pun teka tempo atuh. Sudah aing Kangen itu. Tuh. Serang ke mana? Kita tuh Kaca. Aduh siapa tak kamu dengerin nu gelis. Dengan si Tete. Ka mana Oci? Si Oci. Umumkeun nang mumpung aya video. Keur aya nu gelis ngaliwat sia langsung tatanya nek turun di panggung. Kamu majikan bejakeun, omongkeun. Alay. Naon ai maneh? Teu eta mah urang mah teu ningali sugan eta mah sugan teh lalaki pada kumisan. Oh cenah kieu alay. Alay ieu si Anton ieu kabeng bateuy ku awewe. Direngas teh klok kidul. Direngas tenghok tenghok selatan. Kidul. Rengat yang hok. Tahu tuh beli bonolong gitu. Rengas tenghok. Rengas tenghok. Rengklok. Cie. Patah. Foto. Ini tua tuh. Cie pot. Patah. Dadah. Sok. Menjalan ingayuda. Gelusak. Siapa aing teh Gatot Kaca mah di kieu. Ulah gitu. Aing sering. Ulah gitu teh gak tuh aing sering. Aing mun teh tega.
Ya ulang ya. Ulang asa apa ya hansip ieu? Si Maman. Maman? Ya. Nya aing teh Pangandaran lempang 3 poe. Saya tepan hansip Pangandaran kunaon make ka dieu. Mundurkeun diri urang di Pangandaran ripuh euy. Nah, kunaon? Ongko hansip ngamankeun. Heeh. Tapi aing teh ngabedahkeun laut. Wah. Banyak laut itu dibedahkeun. Lah makana urang ka dieu coba budak ceurik gitu. Lempang. Jadi itu itu Pangandaran. Wah, ya kota gertihan jero atuh. Suku da lempang. Waduh, karunya itu semua orok. Nya orok. Eta orang di mana? Di mana itu? Hah? Di mana? Di majikan. Oh, majikan. Oh. Kumaha? Atau karunya atau budak jeung di bawah heuk simpen. Da inungna eueuh. Inungna ka mana? Dek ka Arab. Oh, inungna gawe ka Arab. Heeh, dek ka TKW ngan karek can nepi-nepi eta teh di Cianjur we tuluy. Atuh nyangkat maranan. Heuh da lempang ka dituna. Teu boga duit urang teh. Nah, atuh berarti diizinan atuh. Heuh da urang pun teu kaparaban mending gawe. Teu gawe ka jeung lempang atuh udah jauh ka Arab teh. Maksa manehna. Da urang eta apal ayeuna. Aing mawak merintih kumaha. Ayo hansip gegemo. Ini tinggal segala di bawah itu. Naik hansip gegemo. Rek pinah urang ke Karawang. Rek pindah ka Karawang. Oh, Eta budak kumaha ini atuh? tuh mah hujan Di mana? di Pangandaran. Kata urang dia sugan teh hujan gitu. Lain. Ieu karunya. Naon atuh imane? Eta budak karunya jeung Nanyakeun bae da di ais atuh. Anu maneh? Oh ya kieu sateh. Itu lahirnya di mana? Lahirna di mana? Hah? Nya tinung budak atuh. Heuh. Lahirna di mana? Dina batu gitu nya henteu sia teh. Heuh, biasa gitu teh ngalahirkeun Biasa di bidan. di bidang. Oh, kan keluar nama ku paraji. Kumaha eta di bidang teh ku paraji. Bidana eueuh. Keur ngalahirkeun nu sejen. Oh. Lalaki eta ge. Nah, paraji lalaki. Nya heueuh sia teh paraji mah lalaki. Awewe. Awewe mah buraji sia teh. Jeung ngaranna Paraji. Ngomong hang sih wae. Aing teh kaharti, aing si euy teh kaharti. Ieu mah budak saha? Ieu ceuk urang. Oh budak urang, ai maneh mah nya budak maneh. Asal usul di budak kumaha? Nah, asal usulna mah ti indungna. Asal ti indungna. Asal nama. Anu usul saha? Usul. Iya. Oh jadi lalaki mah usul Oh, unggul. ieu teh keur lecet palangkakanana karunya budak teh. Kunaon atuh? Budak urang teu kabeli pampers. Eta di pempes kunaon? Ku tepas kalapa. Budak sadeke ku teh mas kalapa atuh. Heeh, dapet teu boga duit atuh mata ka dia oge. Baik tapi bisa jempling gitu budak. Bisaan eta. Jempling. Nah ieu nanya lagi. Oh, Kieu. eta disusuan kumaha? Ku asu ieu mah. Asi. Asi. Asi mah air susu ibu kan indungna ke di Cianjur. Terus aya asu naon? Air susu umum. Jadi orang teh kukurelingan, ada kan kanang sapi. Oh, gitukeun. Oh. Cicing deui. Oh, gitukeun cicing. Budak teh. Poe kamari mah ceurik eta di budak. Kunaon? Disusukeun kana sapi. Ai kurang ditoong sapina teh lalaki. Atuh jeung malayan. Dikenyot ku budak. Aneh wae atuh. Pantesan banget orang ditejehan tuh ya ke sapi. Udah salah itu. Eta hansip geus dicukur. Nya. Hansip geus dicukur. Nya namanya dicukur mah. Lain eta budak karunya tara ceurik. Tara ceurik. Eta di pewenyokeun kumaha eta mun teu ceurik? Naonna? Mun hayang keur ceurik. Lamun garaneng kieu tanu loba nu nanya kieu cicing sia mah. Tapi lamun sepi sok cobaan sepi. Sok cerikna kumaha sok cerikna kumaha. Budak teh alus. Cita-cita nah yang jadi ieu nanti pembalap MotoGP. Itu mentak cerita gitu. Bener cara mun jempling ceurik. Menjempling masa ulah gandeng apa? Ai cita-citana budak teh yang jadi naon? Iya budak. Cita-cita mah yang jadi tiang listrik mana? Ah, tuh buku. Hah? Eta bisa kanyawan itu kumaha? Meureun manehna teh 3 leutik ai jadi tiang listrik makan listrik ke mana-mana. Kabeh teh caang. Jadi hidup dia itu pengen menerangi siapapun. Asik. Hebat euy. Nya. Nang urang teh ada hariwang euy maot gitu budak teh. Asa cicing wae teh cicing wae pas Eta semua. Keur indah ieu teh. Oh, indah. Heeh. Ai indah teh kumaha? Nu hideung teh ningan. Oh. Hideung orok pan eta teh indah disebutna teh. Indah. Heeh.
bermain seret. Teu lain indah ieu mah hideung we. Oh indah indah. Heeh. Kamari mah kurang euy sugan teh dodol. Kurang teh digayem deh. Cita nah dodol teh teu aweuh asa kesegil. Tapi teh ingat sih keur indah. Kagok we urang teh keur lapar. Aya teh budak teh indah. Anak indah. Sangat Aya bapana. Bapana mah indah sekali. Oh, indah sekali. Ayo orang ada ka ieu Cianjur nyusul indungna. Ka mana? Ka mana? Ya ka Cianjur. Ieu lain kunaon. Aya makhluk naon ieu? Makhluk naon? Jelema sarua. Ulah. Bangsat sia eta mah. Lain bangsat itu. Lain ulah penasaran eta mah naon maneh. Mana teh apa? Ieu teh jelona teh ieu kulkas, lomari. Nah, di dieu teh. Ditarelepan ku urang. Oh jadi rek pindah ka dieu. Rek pindah. Si mana kuda kodok sudah bangsat. Aing teh hansip sadane wani sia ka hansip. Budak kodok, Justru urang mah sieun nyaman tadi hansip eta bawa gemboran soalna. Oh bawa bisi enggak, Pak? Bawa sieun. Asli budak oke bawa budak batu geus dijual ku sia. Awas ya ku aing teh. Urang ieu. Keula sia teh atuh. nah abdi jantan bangsat eta ah. Bawa pokoknya. Bisi soalna bisi. Salah banget curiga banget. Hansip nadi di paehanku di dinya eta budak dibawa jeung eta sak Sudon sia mun kitu mah. nah tuh Manya banget ke bangsat. Bangsat kumisna saeutik. Ai bangsat kumisna sakumaha? Baplang bangsat mah nepi ka sieuneuh. Nepi ka sieuneuh. Segede tai, segede pisan. Gede we. Geus budak ada tak karunya. Hah? Sarekeun. Hah? Sarekeun budak. Kela riweuh tuh. Oh, jeung Super jauh teh. Tuh, nah. Ieu mah alergi budak. Oh, urang kudu jauh. Kudu jauh. Nah, pas ka anjing kana mah. Bobonya. Bobo. Atong sarekeun di dinya atuh. Itu budak bacu. Lain mana eta budak? Urang tunggu. Segera. Ayo mana kalau seri orang? Jangan aing teh dibayar teh mana supaya aing bisa seri. Aing saya ngurus seri. apaan itu kesarua Temenang mana temenang seri. Mana mau dibayar saya teh. Aduh. Ya, jadi anak angkat sekedeng. Aduh. Nya ieu bapana keur rusak. Ya, dek meuli samping mah. Bisa dijual. Cek aja ongkos ya mah. Sugan we ya. Moal. Iya mah halus. Mana bisa jadi Superman make mah. Wah, Bener. Pakai di tukang. Oh, gagah. Superman. Sok itu ngajeleng. Gitu. Gitu. Ngapung bisa ngapung kayak mah. Ya. Kera. An, tukang gerang teh hideung bisa dipolototan. Tolong ke maju sih tuh. Tolong ke cekeng atuh. Tolong ke maju. kenapa ya sebenarnya di ceklak gitu? Tolong ke maju mana? Kira muncul orang pung, tah ngapung mana teh? Kayak bakal teh sadar ngapung mana teh? Sok jeng ngapung, jeng ngapung. Siang aja jeng keluar. Ya, tan. Wah, geus di luhur. Hah, geuning di degan. Ya, Injung aing daek gitu. halus yang sok beli. jual ada tekan Buru beli. Dia mah bisa nyusut kesang. Tinggali. Bersih, puyeng, sok. 5.000. Nah, nuhun. Apa ini lah? Halus ieu mah tinggal halus. Halus ya. Tinggal ieu mah. Yang pemajikan mun ngajuru. Oh, majikan orang nek ngajulu deui, mang peser gua api. Sabaraha eta? Pemajikan orang nek ngajulu deui. Oh, mau dijual ah.
mau dijual. 5.000. Mau dijual. 10. Tidak, 10.000 dek. Terus mah ya. Sarung di sana. Karena itu asa samping abdi. Nah dibeli deui. Geus lah. Gas. Naon geus naon. Aku mah urang ya samping-samping urang. Mana ceklan? Mana di itu ceklan. Kali. Hup. Aya tangga geus sok buru aya tangga. Buru. Tong dibukakeun atuh sakahen. Siap amun tengah dukung ari aing tadi kitu aing urang dibukakeun. Licik sama. Ceklan. Kesadar gitu. Mending orang jadi Superman. Hah? Orang jadi Superman cari tanah orang nyelamatkan awewe. Oh, so. Atau jadi naon we? Sandiwara. Sempat di Superman. Orang justru datang ke dia orang dek dendam ka maneh. Aing di Pangandaran jadi batu. Dia cari tanah nya saat Pangeran. So. Aya pangeran. Geus atuh. Kebutkeun urut maneh bakteri hungkul. Si Maman asa riweuh sia. Apaan pangeran mah make ieu? Ya. Kacaritakeun. Manehna sorangan. Tarik teuing atuh sia teh. Kacaritakeun di hiji lembur. Mang iya leungeun curug. Astagfirullah. Aya putri mawa orok. Keheula atuh sia teh keheula. Cicing heula ieu pangaranna atuh. Apa ieu heula putri? Iya putri mawa orok. Aya putri mawa orok. Iya putri. Rana. Aya putri randa budak hiji. Diperebutkeun ku dua pangeran. Oke. Anu hiji pangeran bijaksana. Urang menang ya, Pak. Hah? Urang menang. Bijaksana. Oke. Anu hiji pangeran anu jahat. Jahat mana da banget mana jahat. Kacaritakeun eta pangeran nyamperkeun ka putri. Nu mana? Lah itu pangeran kasih. Atuh. Aing dek ngajeng ngadong ngobrol sia mah. Geus ieu nanyakeun pangeran nu mana? Pangeran anu bijaksana. Beungeut atuh sing bijaksana, beungeut atong kitu atuh. Beungeut. Kumaha? Beungeut teh bijaksana. Nyai kaleresan ieu AA datang. Maksud AA rek ngajadikeun nyai pamajikan. Saya tuh bijaksana tong kitu atuh. Cing sopan atuh banyak kan bijaksana. Banyak kitu. Tah kitu. Maksud kaula rek ngajadikeun nyai pamajikan. Absen atau eta mah. Nah, teh leres bade meharap nyai. Nya. Iya dong ngomong. Itu kuat ya. Ayo ngomong. Nggak cicing bijaksana tuh banget. Malu atuh bale turut master of ceremony atuh. Insya Allah nyai. Tuh tingali saksina bulan jeung bentang. Yen AA bakal miharep nyai jadi pamajikan AA. Delila aya pangeran jahat datang ngarep. Delila aya pangeran jahat
Hei jahat, sia tuh jahat teh. Datang ka itu lain ngalamun we sia teh. Pikiran rek nama deui meureun. Delila aya pangeran jahat. Ngarogahala. Putri anu geulis. Mana isi kain? Hei, pangeran, ulah ngaganggu. Ieu mah calon kuring. Nah jahat dari jual calon. Hei sia mah jahat panan. Lain nasihat jahat jual karawak we. Apaan sih ieu mah teu bijaksana, sia mah eueuh sopan santun da jahat atuh. Amun kitu mah aing nu jahat. Sia bijaksana di dia. Naon atuh? Aing nasihat jadi jahat jual karawak we. Aing jahat. Mun jahat ulah make jubah. Awal ku aing cuak aku aing coba. Bikin cenah make jubah. Nah pisan sih menang we tuluy tiap panggung. Sok. Entong. Siapa yang pangeran bijaksana? Aing jahat. Roga halak. Aing. Kali tungguan sia. Aing teh kuat ya nafsu ya. Kealang tuh cicing. Oh. Buru. Bu, kaburu beak waktuna. Kacaritakeun di hiji lembur. Cicing atuh cicing. Aya teh acara naon? Ari bapak. Sandiwara pa ieu rame pisan sandiwara. Atuh si ulah nu bagian susah na wae atuh. Aing teh ieu pangeran jahat ayeuna hayang nu jahat mah tadi geus bijaksana. Aing nu ngapangu bagian susah sana we teh tega aing mah. Cicing baik kan enggak dibayar ya. Dibayar ieu. Kusaha ngomong latenya. Aduh aing. Tuh ya aing teh kuat. Urang mah carekan ke bapak geus mana menjadi bijaksana atuh pangeran bijaksana. Teu kieu. Aing menjahat kitu eta diroba. Ulah atuh jadi lalakona ulah bagian kitu. Nah saya kan babaturanana. Tenang cicing. Aing jahat. Urang Keukeun jahat. urang cita-cita ti bari yang jadi penjahat. Kela kamu lain mah panjelema ge bijak. Bijaksana atuh. Bijaksana. Geus tong ditanya geus mana we? Mana nu mainkeun ieu? Itu bagian mayar geus cicing. Kan caritakeun. Ieu pangeran bijaksana nyamperkeun ka putri. Aing mah teu satuju aing mah. Oh nya pangeran bijaksana banget dak kitu. Cek aing Ieu mah nyawad wae. Pak, ieu teh pangeran anu karek tipes terus digeledug. Nani teu ngarti. Ieu teh kasep tadi nama. Ngan kesetrum 7 kali. Tipes 8 bulan. Digeledug labuh ka jurang. Kieu. Kudu dijelaskeun wae. Ya urang bagian kitu. Keula. Ieu pangeran bijaksana nepungan putri. Nyai atuh nu bijaksana leumpangna bener sih atuh nu bijaksana leumpang bijaksana, itu. bijaksana leumpang. Ganap sih teh. Dek lempang bener kumaha pan karek labuh ka jurang kitu lemah eta. Pusing aing mah. Manehna leumpang nyamperkeun putri. Wah, bijaksana bener. Ini berwibawa. Bae sabaraha utangkeun we bae. Nyai Sia mengaja di lila-lila, ya aing bagian aing. keheula. Nyai Akang maksad rek ngajadikeun nyai pamajikan Akang. Macan Gara-gara koplok sih teh. Asa pangeran bijaksana gawe teh gagero. Munjung bos ya teh. atelnya saya teh malah nyiprik ka orai. Nah kersa ka nyai. Nyai teh buka pun. Sampai ke mana? Betul aing bagian ngaroga hala sih. Pangeran jahat. Langsung langsung. Larang. Nah ya. Asa kasih orang tong jeung hate asa teh. Aing mentar terasa mah dibere deui sa tong Tong dibere Pak. Kali we. Ulah atuh aing rugi. Entong
foto jeung ate jeung empedu. Pahit atuh sia teh empedu mah. Nah, kersa ka Nyai. Keun masalah budak mah akang rek tanggung jawab. Teu lila. Ada serius, kan bagian air. Cek atuh tuan mana teh da babaturan. Langsung atuh sia teh. Geus teu kuat urang. Aing geus ah, teu kuat aing seri tadi. Kutap ketap hiji atuh. Kapan jahat urang mah? Jahat sih jahat tapi teu kutap ketap gitu atuh. Pan pangeran pangkatnya atuh. Teu lila. Dasar. Aing sih sumedang deui ya, aduh nyeri kulit betang. Sia arek mah eta. Urang geus siapkeun. Tah. Ari mah, ya urang iraha ya. Meunangna iraha. Tong ningali mah. Sok ngomong Nah, Nyai. tong leuleut. Siap. Sok, leuleut. Keur ngobrol pangeran bijaksana jeung putri. Pangeran. Datang ketua RT. Cabok ku aing goblok sia. Sia jiji jadi ketua RT. Aing saha? Aing teh saha itu pangeran jahat nah dong jadi RT. Aing ngabagikeun beas perelek teu bisa cenah. Aing jadi RT. Langsung. Langsungnya. Pangeran jahat cenah. Aing geus siap jadi leuleus deui. Tah kitu istighfar loba dosa sia teh. Delila ieu pangeran jahat datang rek ngaroga hala putri jelang tapi putri nak pinter ditusuk ieu pangeran jahat. Cep. Hai. Geus. Modar aing. Urepkeun ku sia. Tahlilan 7 poe, 40 poe. Jadi modar aing. Si itu ngenah kerawak gitu. Nah jadi ngalawan ieu. Di mana nih sia latihan silatna? Tuh, tempo si goblok pada sekolah we. Ini bener atuh kan mana tuh? Ditewak ku pangeran jahat atuh. Hah? Tewak ku pangeran jahat. Sekali we iya tuh sekali. Sekali mah tuh we. Sok. Bukan atuh sekali mah Ya. sok we ah. Karunya Delila datang pangeran jahat rek ngaroga hala putri kerawak. Hap. Iklan. Rasa lezat hidup sehat, dunia cerah, susu saya, susu nyot me. Nyot me. ya. Aduh, lemesnya. Pakai jam iklan. Aduh, lemesnya. Kalau merkosa entong. Sok, dek iklan naon deui? Anda sakit kepala? Iya. Iya. Minumlah Boldrek. Bodreknya bodohnya tore. Sok, sia. Iklan naon deui? Sok aing mau sering mah. Lah ngeri. Dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai kota laut, Indonesia tanah airku. Oh, banyak Indomie selecau. Aing mah pangeran jahat.
Ya. Urang nu main, urang nu iklan sih teh. Kerewak ke Putri. Moang ini. Tuh nya. Deremu. Keke aya deui. Tiba-tiba Pangeran Jati kutuk jadi kardus. Moal. Geus kabaca siapa? Kerewak Putri ditewak. Moal nyanggeus satu ku Pangeran bijaksana. Lebok. Aku aing mah. Nah teuing. Nah sih. Ulah atuh. Ulah makan kieu. Aing mana atuh Pangeran jahat. Urang geus nyiapkeun konsep ya. Di dia teh ekspresi tiba-tiba aing jadi RT. Di mana ya RT ngaroga hala sih? Anta jadi Pak RT heula pan apa jadi terjadi ke RT ini ke Kerewak. Masih. Sok, Tungtungna maraot kabeh. Kagok. Geus, dek naon. Dek naon di dia oge nyiksa batur mah. Yo mau dek Kerewak rasa lejat, hidup sehat. Delila we hantem. Delila. Delila nu bener atuh tono tutu sana. Jangan tuh. ganti caritana ganti. Ganti. Ting down caritana kira-kira. Aing jadi sangkuriang. Dia jadi dayang sumi. Si Tumang. Si Tumang. Anjing. Kesel aing mah kasih eta. Ya tuh. Ya sok. Tiap panggung gitu we. Oh iya mah geus teu make beureun. Teu make erok. Kacaritakeun cerita Sangkuria. Eta halus. Kita Budak ceurik, modal. Itu budak modal. Hah? Budak modal. Gana ceng digayam sekarang. Caritakeun Sangkuria keur diurus ku indungna. Sangkuriang berarti kene sih teh. Sangkuriang mah eueuh kumisan ya. Ya eueuh. Caritakeun Sangkuriang keur diurus ku indungna. Sangkuriang bageun sia eta di lain melong kanu banget banyak ka indung melong kolbot ning nafsu kitu tungkul. Orang ningali banget ieu pangrasan jadi pangeran penjahat wae eta. Oh, pangeran jahat mah jadi Sangkuriang budak tungkul teu menang nempo indungna. Teu meunang. Apa ieu teh indungna? Apa tapi kan ngawin indungna ceritana Sangkuriang. Heeh, ieu pan keur leutik kan nya keur leutik jeung ngawin. Keur leutik kan tungkul teu menang melong ka ieu. Ayo merugi dewa. Sangkuriang kulan lain ho cicik cek aing pan ieu ne mana atuh tong ne malan atuh. Ngomong sorangan lah capek. Hah? Nungguan maneh capek. Orek ngomong sorangan. So, kacaritakeun indungna ngomong ka Sangkuriang. Sap ngomong. Sangkuriang. Nya mama. Kan budak kene ton. Acan gede masih kene sangkalalana. Ya mama. Pan manja, gede tipe manja. Terus kagedean. Sok. Caritakeun indungna ngomong ka Sangkuriang. Ya tenempo pisan ya. Teu meunang nempo. Nitah Sangkuriang neangan ati menjangan. Sok. Sangkuriang. Nya Kayaknya. ayang nempo saeutik atuh. Sangkuriang ya. Teu meunang nempo eta teh kolot. Astagfirullahaladzim. Sangkuriang mah aduh didikan kolot atuh. Mangga, Ibu, aku akan melaksanakan tugas mencari menjangan. Telobang pak, tung tem ding dong pak, ding ding dong. Untuk menangan sorangan atau cicing heula cicing atau cicing. Ku indungna dititah maturan si Tumang. Baringala ati menjangan. Geroan si Tumangna. Tumang. Aduh, bari ngusapan si Tumang. Aing jadi anjing. Jadi anjing,
jadi anjing. Sia Sangkuriang. Sangkuriang. Aing anjing ngejenting anjing. Anjing jadi anjing. Diusapan. Sok bayangkeun. Kumaha menit? Ieu cerita bata-bata. Aing Sangkuriang sejeroni ngomong teu neula beungeut-beungeut acan. Si Tumang anjing datang dari usapan. Kemening anjing. Kagok aing malah anjing. Sok jadi. Keula. Keula. Ieu yang sumbing ngageroan Sangkuriang. Sangkuriang. Enak mak. Nah kalau si Eta menang. Menang Jepang emang teu menang-menang. Nah di situ ngebejaan ke aing tadi atuh. Menang gitu. Urang berarti tah pokoknya teu menang melong banget kan aing nyepengan ge mah da kainu. Astagfirullahaladzim. Apes teuing. Di tas Sangkuriang malah ati menjangan. Keula cicing. Gogo kuenya. Diburang. Tita. Sangkuriang. Ya mak. Kasep. Anu. Eta beungeut jiga jahe menang mepre kasep. Kapan kabudak? Budak lah mah. Budak koreng patut dia disebut kasep. Aku teuing. Budak. Tapi Sangkuriang mung dititah winungna. Aing teh mah berarti aing teu jadi atuh. Payahan we urang. Geus. Heuh apa dia? Ogo budak lah udah budak kene keula cicing catama cicing kene gerongan anjing. Urang ira di usapanana. Keula. Budak mung cenah ogoan mung cenah mung. Mamung. Tumang gitu. Tumang. Mah hoyong ati menjangan. Mahal ati menjangan. Mung anger budak nak mung. Mung mak. Mung. Goblok si teh. Mung wae si teh. Lain cicing anjing tunggu goblok cicing tunggu anjing. Kan aing teh bapana ya teh dikutuk jadi anjing. Hake heula apanan can digeroan. Indungna ngolo sangkan budakna daek dititah. Nageroan si Tumang titah ulin jeung anakna. Geroan si Tumang bawa ulin budak. Tumang. Baulin ya budak. Bawa ulin. Bukan aing. Le mung usapan seutik oge anu titah ulin. Oh bawa ulin heula budak ngebedaek di Allah. Geus ganti caritana lah. Naon? Caritana Danau Toba di Medan. Oh, Ya iya. kacaritakeun pangeran teu kerelep modar we geus aing. Kagok. Jadi jelema salah, pangeran salah. Iya jadi anjing masih kena salah. Cek apaan budak dibawa ulin heula kena diusapan. Sok ulin heula budakna. Apaan mana teh anjing kayak anjing. Apa si Tumang anjing. Oh iya. Urang ngageruan urang serangan. Sangkuriang hayang numpak si Tumang. Hayang ditu hayang numpak kan bae da budak. Aisyah dibayar sabaraha ku sia? Ente ieu mah supaya caritana teh lucu gitu. Lucu banget sia. Sangkuriang hayang numpakan si Aing lain Tumang. ku masalah berat mah Naon? bau. Tuh, numpak. Sangkuriang atoh kacida. Atuh tatu kumaha urang atuh. Numpak. Lupa artis terkenal. Kurilingan lemur. Mending kieu we. Mending kieu we. Geus we urang anjingnya gitu. Sia kesal ka urang. Ya, tajong cing tarik, ya. Terus ina bocos karena batu. Ya, dicabut ke malaikat geus gitu. Geus capek urang. Atuh pae cerita si Tumang mah Kajen teh pae. On teman. Daripada urang ngagandong.
Antum susina tamahan sih. Nges lah. Caritakeun Kajen teng hansip urang nges. mana ini? Eueuh. Cerita Sangkuriang aya hansip eueuh. Aya. Eueuh. Sangkuriang mah aya ge Dayang Sumbi, si Tumang Sangkuriang. Geus eta ge paling aya dewa sarana unggul eta ge. Nges urang dewa weh. Dewa urang. Nges anggar situ. Ya apa si Tumang dewa teh? Oh situ mang teh dewa? Dewa. Salah deui wae. Saya jalan di tengah laut, Ya, di tengah laut. kalobong. Akhirnya pan, iya. Dipentang ku si Sangkuriang. Pai. Apa nih cok? Pae. Kayak karena sarana unggul. Pae heula. Dipentang. Maksudnya mereka menjangan kena kasih Tumang. Ama kasia aing. Si Tumang pae. Sarana we hunggul. Pae kata. Kadenge sora dewa. Hei Sangkuriang, kau telah membunuh si Tumang. Kau akan kukutuk jadi batu. Dasar kamu malin kundang. Saya tanah Apa jadi kemalin kuna? Sangkuriang. Sangkuriang. Ya. Tungtungna Dayang Sumbi. Sangkuriang beki dia beki gede. Kakara datang Benar bener. karena datang. Itu jadi ieu tah karena Sangkuriang main Sangkuriang. Hang. Urang mah semangat. Nya geus mah cicing tukang we tukang. Teu main urang. Henteu ke sarana unggul aya. Cicing. Sangkuriang ngagoda inungna da teu apaleun eta inungna digoda. Maksud urang teh eta cerita eta. Iya ayeuna mah tak mun sabar mah atuh tadi Sangkuriang kayak jadi anjing. Tah ieu mah tak lamun sabar tinggali ieu ayeuna. Kadohong urang. Di Sangkuriang. Sok galau. Sangkuriang ngagoda ka inungna. Neng, baca apanya? Teu apaleun. Neng. Eta naon? Teu make eta naon teu make. Neng nah abet di tengah leuweung isinya nyaliraan neng teh. Hei Sangkuriang, itu adalah ibumu. Jangan kau pacari. Ya urang gede. Hei, Bapak maksudnya ya. Pan Katuh kalau tanggapan sarana unggul. sarana unggul. urang teh ketempo ini. Teu teu tempo. Sarana unggul. Sarana unggul. Sok heuy gitu. Hei, Sangkuriang, itu adalah ibumu. Jangan kau nikahi. Tong seur aturannya seur. Sangkuriang ngantep disangkana eta siluman. Hei, ini adalah bapamu, si Tumang yang waktu itu kau aku akad di hutan. Sangkuriang, jangan, itu adalah istriku. Orang hidup di kayak. Itu sarana we lah sarana unggul. Kita. Jadi orang ngomong terus ya. Ngomong we terus. Jadi dewa tapi dewa sarana dewa tapi Dekat tempo. tapi dewa. Hei, aku adalah dewa. Ulah ngomong wae pun itu kalau ngomong atuh. Goblok wae. langsung pandi Dari usapan. pan bisa Oh. nanti Saritana bobogohan di siaran. ya di siaran. Ya lah. Tah, itu di siaran di usapan. Dayang Sumbi reuwas. Dinu sirahna aya urut borok. Lain pitak, urut borok sih mah. Pitak. Oh, baheulana teh pan borok heula atuh teh Oh, borok. pitak. Hei, kamu borok. Banyak ya dewa gitu. Moyokan mah batu teh. Geri usapan. Dayang Sumbi inget. Eta sirahna aya pitak. Urut ditakol ku sakampung. Lain. Ku centong. Oh, ku centong. Hei, kau banyak ketombe. Allah sakit. Ya. Bau sih rasio orang mah. Dayang Sumbi inget
Yen eta teh budakna. Terus diusir. Sangguryang Sangguryang inget teh anak mama gitu bejakna. Saha? kamu teh anak mama. Sama. Kamu Ya, ya. Di bejaan ku Sora Dewa. Geus capek tayang. Bejaan eta Naon di bejaan oge tungtung nama aja di urang ge. jadi pan kita itu. Benernya? Ya, jadi. Cup sia mah. Jadi ya. Jadi. Awas. Tuh, Hei, Sangguryang Sangguryang. eta teh Eta teh nu ngadungku nu ngandungku anapeun iru. Ya abang, apaan iya tangamu ini? sok Sangguryang bejakeun eta teh inung maneh Sangguryang eta teh inung maneh teu meunang. teu meunang kitu ceng eta mah teu asupanyo Pajar kuring bobogohan. geus reneuh 3 bulan. Hei, aku adalah Dewa 19. Dewa 19. Iya, orang si Ahmad Kasir, pokoknya si Ahmad Kasir. Wadani. Pokoknya Wadani. Sangguryang ini Sangguryang ini. Dayang Sumbi inget kala Sora. Hai, Dayang Sumbi, aku adalah suamimu. Mari kita reuni. Ingatkah dulu waktu kita bulan madu? Kita digerebek sama Karang Taruna. Aisyah torek. Kan orang mah teka teuleu. Ya, Terus orang teh sorawe unggul. ya Sora unggul. Akang gitu. Akang Nanaonan kieu unggul. Yang penting mah kebopan salakina eta. Pas laki na teka adalah dek nyagap kumaha ieu mah. Apa Sora na hungkul, yang penting mah dewa. Sia we jadi dewa. Akang Nyai teh sono. Nyai teh sono. Percuma nyai. Akang na teka deuleu. Dek sono rek nangkep ke hese. Akang teh geus jadi lelembutan. Anu penting mah Anu penting mah Teu penting geraik mah kieu mah. cinta Akang, cinta Nyai ka cinta Nyai ka Akang. mau leungit. Walingit sanajan papisah. Ah,